Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadaya, wilujeng patepang deui sinareng simkuring Farida Hapsah dina warta Sunda. Di dieu simkuring bade ngadugikeun warta anu tos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngaalokasikeun dana sejumlah 7,2 triliun rupiah pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa jeung dosen. Salila 4 bulan, mimiti ti September dugi ka Desember 2020. Rencanana siswa bakal menang 35 GB unggah bulan, guru bakal menang 42 GB unggah bulan, mahasiswa jeung dosen bakal menang 50 GB unggah bulan. Salian ti eta, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sejumlah 1,7 triliun rupiah pikeun nu nampa tunjangan profesi guru, tanaga atikan, dosen atawa guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarin neteulikeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayeuna pundutan ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragat kuota internet dan akses pembelajaran jarak jauh. Mung sakitu warta anu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit sungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.